Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai kasarta. Jeung saka ka atuh ieu jeung teh sarti. Anak ngilu surti. Oh, lain ayeuna cenah sinarieun. Lain cenah ustaz boga kaperluan. Boga kaperluan cenah ustaz. Keperluan naon? Bicara. Oh, atuh mangga cenah teu naon. Aya kitu pan aya gerah ngadadak amat. Tah, kunaon? Mosok kabari beuting ngimpi. Ngimpi kumaha? Ngimpi dicekek. Kusaha atuh bapak kula. Jeung makolot. Beuna catat bumbuan ku urang mampang-mampang. Beneran eta mah kudu jarah moal enak. Waduh, yakin mun jadi cekek tah. Mata ketan. Maksakeun ka dieu. Ayeuna di mana makomna? Itu di makom gede. Sangaran bapak, Odi. Ibu, Odah. Nah, yang saya gitu mah langsung. Ngan kieu kaya cek ustad dia, kudu pinter ustad ge. Ngan kieu ya kak, kayak kasarti. Kumaha tah? Ieu jarak kalau make sistem, make paket. Make paket kumaha cenah kadang-kadang. Ih, dengan aya paket komplit, itu paket istimewa. Maksudnya kumaha? Paket komplit, Yasin sekali, terus kulhu tilu, ayo puji 200, doa panjang, eta paket komplit. Betul. Ayo kedua, paket sederhana, kulhu 11, puji 100. Terus satu doa sedang. Ayo paket ketilu, paket biasa, eta mah kulhu tilu, puji 11, doa Robbana atina. Lalu iya tak paket komplit seberapa? Eta mah 750.000. Ayo paket sederhana, nu yasinan. Eta mah 500.000. Ayo paket murah 2,5. Cek teh sarti pamajikanna ngeus kasarta. Cokot paket panguluhna bae. Nu penting ulah-ulah dicekek heulana. Teh bae cokot paket mahal mah geus boga duit. Lanjutan ieu kudu rokona. Ya iyalah sampurna mil dong. Sekali-kali cekek kumang langsung bang, hanya saya berangkat wih rokok 2 bungkus, nah duit 20.000 langsung Ustaz, paket murah ekspres darah nage ilah hadratin sholat Fatihah wala rohi ada bin Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin, 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 amin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi hajat mamat, hajat mamat, hajat mamat, hajat nahun kasih mamat. Cek asal tak betere amat 5 menitan, kan paket murah. Cenah kakak mangke main paket mahal. Aduh lain deui ongkosna. Oh, mun boga milik mando. Lain deui usah paket mahal mah. Carana anu pindah om nyusur ulah bangsa. Dedehem. Ila hadratin Nabil Mustafa. Paket mahal. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya mangga. Boga pemajikan cerewet urang pak pemajikan cerewet syukuran baik pemajikan cerewet sebab di kang mah butuh ngomong eta cek ilmu kedokteran 20.000 kata sampai sedetik itu ilmu kedokteran bu ulah nyalakan kula lamun lalaki sacerewet-cerewet dan lalaki butuh ngomong sampai sedetik 6.000 kata mantap moal baik kabikang 3 kali lipat sebab si ieu mah cicingna molor doang. Jika mau coba mau nulis nawar hiji perkara becan gepeng apa dagang cenah nawar. Eta bika. Ya kami mah mun barang beuli atuh geus bae sabaraha teh kaos 40.000 menang 30 teu menang baji wayana kurangan teu bisa hanggas cokot tah 3 120 bayar 30 omong kami mah. Tolak. Jajal bika. Jadi, nang sebenarnya kaos ini kaos iya 77 kaos oblong. Iya ina 40.000 dua mere. Saya pada gang atuh teh nu dagang kunaon sakalian cenah. Terus hoy di bulak balik encan aek geledek baca teu
teu tanawa. Sabab bikang mah butuh ngomongna genep 20.000 kata. Hadirin, urang nanya kieu doang, mah di mana? Mah di mana? Ngan 3 kata. Mah di mana? Dibandingkeun aku 124. Mah di mana? Sakitu urang ngomong mah. Ngomong bae deh kan besok-besok mimiti kami tidak nyesel. Coba ngantar anak ke sekolah. Lanjut ngajar kemana kopi, lanjut kan cara baca rumah tadi foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wa qala an-nabiyyu Muhammad al-ulama'u warathatul anbiya wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kuddisa sirruh, ya jahilan ta'allamil ilma fala khaira fi ibadatin bila ilmin wala khaira fi itqanin bila ilmin ta'allam wa'mal fa innaka tuflihu dunyan wa ukhra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Mugia urang sadaya jaga di kiamat sing kenging syafaat di mantenna. Ahibbal izza al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimin ulama, para masyayikhil kiram, para tuan-tuan guru nu nampak halaladir di payunan urang sadaya. Hapunten teu diwiji-wiji puji simkuring. Insyaallah teu mengurangi rasa hormat sareng ta'zim. Anu ku pribadi sangat dipika hormat tur dimuliakeun, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Aum Al-Mukarram guru urang Kiai Haji Bukhari sareng para kiai nu sanesna urang daroakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin di para ranjangkeun yuswa anu barokah. Wabil khusus sahibul ma'had akhina fillah guru urang sadaya rencang pribados Kiai Haji Deden beserta keluarga besar Oge Al-Mukarram Kiai Haji Daceh
Urang daroakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkeun yuswana anu barokah. Mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi toha rasulillah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi toha rasulillah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi toha rasulillah. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa ma hawlahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati syekhina wa syekhi masyayikhina walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatur pejabat pemerintah setempat puji simkuring dipika hormat. Oke teu hilap ka orang tua wali murid. Nu alhamdulillah halal hadir. Nu pribados dipika hormat. Oke santriyin wa santriyat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia anu hirup di alam dunia tangtuna kabeh hayang salamet di dunia, hayang salamet di akhirat. Ieu kabehan nu aya di dieu kabehan hayang salamet apa hayang cilaka? Tuh jalalageun ngajawab nama. Intina kabeh ge kitu, padagang hayang salamet, tukang ojek hayang salamet, kiai hayang salamet, ibu-ibu hayang salamet, nu tani hayang salamet, nu bisnis hayang salamet, nu maling ge hayang salamet. Lamun manusia hayang salamet diparentah ku agama, urang dititah ngadoa. Mun hayang salamet maka kudu mengikuti undang-undang Allah. Tah bari di samping urang ngadoa ka Gusti Allah. Aya doa anu sering ku urang dibaca, tapi urang teh jarang macana, paling jago dibaca dina tahlil. Padahal bala hadirin ieu doa disebut doa sapu jagat. Nu ngomong ke ieu doa disebut doa sapu jagat, lain kiai ecek-ecek, lain kiai letik-letik, kiai gun. Nyaho bapak ibu ka kiai gede, kiaina sagede musola. Saya bu pak, urang sok meminta ka Gusti Allah, cek urang teh kieu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ieu doa disebut doa sapu jagat. Kangjeng Rasul tiap ba'da salat tara luput maca ayat ieu. Sagede Kangjeng Rasul ai urang umatna udara reugel. Para hadirin, Rasul mah tiap to salat maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Masya Allah. Mama gentur memeh maot ngumpulkeun muridna. Begitu hadirin, cek mama gentur wayahna murid mama karumpul. Mama bade ngaijazahkeun hiji doa anu ku mama can diijazahkeun ka murid mama. Eta murid mama gentur, mama Syatibi para rumpul ti unggal madhab dararata. Leuwih ti 700 anu kumpul murid mama gentur. Begitu para hadirin, mama hendak ngaijazahkeun doa, kabeh marwa pulpen kiai. Santri mau pulpen mau buku. Cek mama gentur, ieu doana Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Eta kabeh para kiai jeung santri diijazahan sakitu ku mama gentur subuh alabatan diijazahan 100 hiji. Naon sababna? Sabab nu ngaijazahkeunana lain jelema sembarangan. Para hadirin wal hadirat,
Kangjeng Rasul bu pak tara luput tiap tos sholat sok maca Rabbana atina fid dunya hasanah. Mata kaya anak urang bisi ibu teu boga wiridan eta bae geus ku wiridanana. Lamun dikupas ieu Rabbana atina fid dunya hasanah dina tafsir berbagai macam tafsir. Para hadirin itu macam-macam tafsiranana. Ulang ulah panjang-panjang, tapi bukan dina tafsir Jalalain, ulah tafsir jalan lain. Tapi dina tafsir Munir, urang buka kalangan Syekh Nawawi Tanara ulama urang. Kumaha gitu, urang sok minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Gusti, moga-moga Gusti mereka abdi perkara di dunia anu bagus. Naon perkara di dunia anu bagus? Apakah boga duit gak badet? Teu jamin. Loba jelema duitna pusing nu aya bae. Teu jamin jelema loba duitna hadirin bahagia. Cenah si anu meureun kiai nu bahagia mah mobilna ge 28. Nu gablek mobil mah teu bisa molor lah nu can balik hiji deui. Cenah si anu meureun cenah nu senang mah tuh bahagia jasa sakali panen 200 ton. Usum panen, usum hujan, atau teka poe panen, setruk pemikiran pare. Mendingan urang mah teboga pare, teboga mobil, udah di pikiran. Imah bocor sabodo amas lagi bisa nyingkir mah. Cenah ku bilik geus teuing, angin dandrong ada rasuk. Cenah palupuh ngeunaheun, kih teu kudu kakobak, blekekeun bewer da kih cukup. Nek naon kudu dipusing-pusing, para hadirin wal hadirat. Tah ieu coba teu kajamin jelema loba duitna. Ya Allah, kadang-kadang imana opat tingkat mobilna ge kuat 28, pembantuna 18. Imahna 1,5 hektar pokoknya di balhadirin ternyata eta nu boga imah gede we atuh puyeng bae nu aya. Salaki datang jam 1 penting, anak jeung pamajikan geus harees. Ya Allah, kulantaran sibuk tugas di kantor atau di dunungan, berangkat jam 4 subuh, anak jeung pamajikan masih harees. Iraha panggihna. Balhadirin, tapi deuleu nu imana 2 kamar, unggal poe pagi be, jios di reudeuh teu. Atuh jaeta, asa panggih cos. Panggih ceos. Kapan bilang boga pamajikan tumpung meong deui. Kuat-kuat geus. Jios deui. Kudu nu kitu boga pamajikan. Nu mah ada keturunanna. Ye, cek ulah jawab ku sae ta. Ih, sabi-sabi sok zok. Bu, Pak. Tah eta batuk ngaranna kitu. Ieu kuring rada kurang sehat mah balik ti Lampung, balhadirin. Laju ieu di orang ku kiai ya. Kiai Deden jeung kula sabatur dicaringin ngan heula nyana, heula manehna. Balhadirin, waktu dia pula dicaringin mata mena wajar jadi kena ge ti heula. Istrina jeung istri kuring atur rencangan, alhamdulillah sok sering sabah. Ari manehna sering teh mah kula aya kula tacan ka anak kuring ka dieu. Tapi alhamdulillah kudrat iradat Allah kula poe ieu penting ieu kudu calik di dieu alhamdulillah. Doakeun Kiai Deden sing manfaat ilmuna. Ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Naon atuh di alam dunia dibere perkara anu bagus, pamajikan cenah geulis, teu ngajamin. Salaki cenah kasep, weh teu nyen jaminan. Pal hadirin wal hadirat. Bu, Pak, geus ibu syukuran bae ka Gusti Allah. Nu ngeunaheun mah jadi jelema syukur. Boga salaki teh hideung, geus teuing syukuran bae. Nuhun Gusti ya Allah. Salaki abdi mah hideung ya Allah, Gusti ya Allah hideung mah angel kabelok ya Allah. Da kamar di bae ya Allah eta leutak nangleuk dina bibis teh kaciri ya Allah. Sugan kulit bae ore mah leutak ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah kamari ngarene di batang kaum doang adik kakak deh ya Allah. Nuhun Gusti salakan hideung kamari ngariung teh beuti dapat berkat 12 teh kanyahoan ya Allah teh hideung ieu. Laju eta salaki adi kumaha mantos maneh di kulit hideung mah maju beureum doang jangan tangkil. Nah, syukuran bae dongna. Atuh heuh jeung teu kira-kira kulit hideung maju beureum
meh dari wihasun ibu-ibu panggil gede amat dulu jangan nggak sih ibu mending syukuran baik syukuran mbak bapak boga pemajikan cina cerewet mang santri mang ulah gitu pulang kasep mang santri kakara sep jendol tenang mang pokoknya nama kawin biar tenang lah man terus kolot mau ke pemajikan pasti bikang man tenang ya mang ya boga pemajikan cerewet urang pak pemajikan cerewet syukuran baik pemajikan cerewet sebab bikang mah butuh ngomong eta cek ilmu kedokteran 20.000 kata sampai sedetik itu ilmu kedokteran bu ulah nyalakan gula lamun lalaki sacerewet-cerewet dan lalaki butuh ngomong sampai sedetik 6.000 kata mantap moal baik bikang 3 kali lipat sebab si ieu mah cicingna molor doang bikang mah coba mau geus nawar hiji perkara becan gepeng apa dagang teu nawar eta bikang ya kami mah mun barang beuli atuh geus bae sabaraha teh kaos 40.000 menang 30 teu menang Pak Haji wayana kurangan teu bisa hangas cokot tah 3 120 bayar 30 orang kami mah tolak jajal bikang jadi mang sebenarnya kaos ini kaos iya 77 kaos oblong iya jina 40.000 dua meren pada gang atuh teh menu dagang udang sekalian terus hoy dibolak balik kita naik geledek baca teu tanawa sabab bikang mah butuh ngomongna genep 20.000 kata kadiri urang nanya ki doang mah di mana nganti lu kata mah di mana dibalikkan aku 124 mah di mana sakitu urangan ngomong mah ngomong bae dengan kita isu-isu mimiti kami tidak nyesel di mana anak sekolah lagi ngajakin kemana kopi lagi tanya apa aja gua tadi foto la ilaha illallah mantap pamajikan cerewet mamang santri geus biasa mah anggap kalian rombeng ye atuh bisi mamang ke ditakdirkan ku Allah boga pamajikan cerewet ulah kaget nggak bu bener tapi boga pamajikan mah deui mending cerewet sakali kotoknya teu betah di urang tapi pokoknya cirikeun lamun imana eueuh kotokan cerewet teu boga iman bener gitu mah jadi nangga sida cek kotok-kotak mereka dulu tadi si Mas Allah dia kotok dasarnya kotok goblok dia goblokon dia Mas Allah aing capek bolon mereka kotok-kotak tadi lemah ayo udah mah kotak-kotaknya dia kotok ulah ngising dia gitu jajan ibu-ibu ulah cuma cengi Rodia ayo teh Rodia di dia teh Masito teh Marpuang segala teh Sarna aya teh Oda si Kokong ge teh Ici aya ai teh Mimin ai ya kira ada di publik tamat orang dia nya ya Allah Gusti Maha pemajikan saya teu majenek gitu terus ya ina ngereng jadi lemah ambulah mangnya aduh dia boleh mati stang motor mama coba ya panitia mang santri minta teh panas ulah anak kurang batuk bae ya teh panas jadi mak lari kok tenang deh nak sakit wetenya diborokan kan eta kan di dia kan lagi grewek karmen lah di dia sirun doang indung aja ini ke sirun sirarang deh lah anak-anak ini jadi grewekan lah
Aduh, mang, sensasi itu moreng mamang. Laju iya urang ka Gusti Allah meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, muga-muga Gusti masih angkat di perkara di dunia anu bagus. Ditafsiran ku ulama ayil ilmu wal ibadah. Ternyata urang teh dipasihan ilmu ku Gusti Allah ta jelema dibere ilmu ku Allah laju diamalkeun daek ibadah min jumlati hasanah di alam dunia ciri nek dibaguskeun ku Allah subhanahu. Maka alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak anu malah santrenkeun anak-anak di pondok An-Najwa anu 3 tahun 4 tahun 5 tahun hadirin insyaallah kos kurupuk kumaha kitu kurupuk panleutik tadi nama kurupuk teh digoreng ngabeukahan ngagedean urang teh baheula mah bodoh begitu dipasantrenkeun ku kolot karena kiai hadirin ku kiai di ilmuan dididik diakhlakan di ilmuan bab perkara Qur'ana ilmu tajwidna ilmu sorobna ilmu nahuna ilmu fikihna dan lain sebagainya. Alhamdulillah ciri ibu teh ya kuari jeung bapak ndek dibaguskeun ku Allah di alam dunia. Sabab naon bu pak masantrenkeun anak mah bakal dikembalikan modal ngajaga di pekiamat. Begitu jelema paeh ditanya ku malaikat teu bisa jawab ndek digebuk ndek dibalangkeun ka neraka. Woi keheula ceuk Gusti Allah. Aya keneh amaliana barang diteangan bener ditimbang bluk rongkoi ka katuhu. Tadi nama kalandeuh. Waduh, cek eta jelema Gusti amal ibadah naon kitu eta ku gede-gede teuing. Kula mah salat belang gentong, ngaji kula teu pati beuki, maca sholawat mah kula mah aya gelap doang. Masya Allah kula mah daek becena zikir, lebah aya nu paeh. Masya Allah, urang mah kuali ngeunah-ngeunah di dieu. Dulur urang di Cianjur. Pasantren geus 34 pasantren pan hadir anu kena gempa. Urang doakeun dulu-dulu urang, minimal ngadoa teu bari sumbangan ge. Mudah-mudahan dulu-dulu urang di Cianjur anu maot sing ditampi amal saena, dihampura dosana. Anu jara reneng muga-muga ya Allah sing dipasihan kekuatan kasabaran. Sing enggal kening pertulungan di dulur-dulur urang oge pasantren anu rubuh anu kena bencana ya Allah muga-muga sing geura kabarangun deui. Allah subhanahu wa ta'ala kawasa ndek nyieun zikir jelema sadunya teu kudu kabeh digejlong ke dunia. Saeutik da aya lini Cianjur mah geus pohara. Urang dalam aya lini saeutik di urang. Jelema kabeh zikir Allah 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 la ilaha illallah. Pamuda kegapret la ilaha illallah jodoh teh sia eta. Gapret ka jelema bermuji terus. Goblok teh sia. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Coba eta aya lini sakedeung doang paling 2 detik. Goyang riak-riak. Ya Allah, kamari tas sabulan memang bulan mulur kan aya lini. Eta kula kok ngansok keluar. Ya Allah, pemedikan kula kok himer dari keluar. Teu pake tiung-tiung acan. Ya Allah, kabeh kok Allah, Allah, Allah. Rabbana Karim, aya anak kula di imah keneh. Kata pemedikan kula balik deui. Suka jokot anak angel nu diais. Karak sakit itu geus kabireung jelema atuh ngomong ke idza zulzilatil ardu zilzalaha ngaranna kiamat teh. Masyaallah karak sakit itu. Gusti Allah kawasa ndek nyieun hambana zikir sakalam dunia la ilaha illallah eta la ilaha illallah la ilaha illallah jelema kuat ngajak kula ke keluar nanti kiai sieun atuh lain cari selamat dong. Jadi kiai sieun tadi pada ingat tinggal teh. Cari selamat tidak cek haram jadah doa. Kering sejeun kalau urusan ketinggalan teh gagah. Ibu-ibu cicing kayak laut teh. Saya mau baik. Alabatan di leuweung. Ye, man. Pan kalau mau deui. Ye. Dan masih lapar gitu. Cing, bu, Pak.
eta karena sakit itu ibu-ibu keur ngising kuat muji oke di WC lo pati gunting aja cepat ayo siang-siang bener ya Allah Rabbana Karim kok bisa ngaca la ilaha illallah barang bener eta Masya Allah karena rasakeun beta getaran lini barang tipe-tipe salakina tariris Masya Allah mah lini salakina ieu mah aing lini lain deui getaran lagi beda berbeda aing tariris cek majikanana cek kolot baheula ge lamun aya lini ulah sok jima salah kitu pamajikan ulah sok berhubungan badan nah sebabna engke lamun jadi eta sok lini eta kieu eta kieu bener mending mun jadi tukang marawis daripada tukang tandur kalau mau nancep kepikiran maka begitu ditimbang amanah Gusti ya amanah gitu ku gede-gede teuing lain dia baheula pernah masantren anak di kaya di deden oh benar Gusti anak kula masantren 7 tahun pan dia biakna ge bias 7 kok dan nyatu deui anak dia mah malah ketokorak dia mohon Gusti mohon ya Allah atuh pan dia cenah bade tongan teuran sampai moleset tur dia cenah darana kata diturunan di dulu eta timur kok mau burung di dulu mau mesti cenah doklak laturan gitu di layan aku pan dia heubeung can kieu can semen ku kidede karena istiqomah harita musa urang deui pan itu udah orang gede cenah ngeurik dia cenah nu hiji dipegat kuntilanak di dieu Masya Allah pan eta dia heubeul kitu limun Gusti tah cek Allah kuari dikembalikan wae sasieun sabanyaran beak bara duit dia monokeun anak kuaing dikembalikan Rabbana Karim ulah sieun bakal dikembalikan pahala ibu can anak kula mah teu jadi kiai Gusti hi cek Allah aing mah teu ditanya jadi kiai mantap dengekeun Mang Santri masantren ulah nganiatan jadi nanaon tapi ingat balik di pasantren ulah sieun teu jadi nanaon ieu buruk kuku haram ya masantren ulah nganiatan jadi nanaon tapi ingat ketika balik di pondok ulah sieun teu jadi nanaon geus teuing geus balik di pondok Pak neuk dagang terus neuk tani lanjut neuk jadi pejabat mana neuk hartirin sadaya tukang ngajar afkeun bae ho neuk nungguan kuburan bae mana neuk nungguan koropak bae mana nu penting dia ulah ngaku nabi hiji dia modar dia ngaku nabi masalah cenah neuk tukang ngajarahkeun mana dasarna kita bu lamun urang teu bisa zarah datang ka ustad leng-leng keneh kalau istiqomah teh ya tunggu itu seperti diarah biasa santri dan istiqomah mulai tak gitu seperti ngarah kolot jaman tut baik tiba heula dia di pondok besar kieu na bae atuh sabar Pak tiba heula aing sabar guru aing ngadegeun sabar beuh atuh sabar Pak hai Bu ya anak urang balik di pondok alhamdulillah tadi bisa dorot bener tak ya Allah aya tadi tadi bisa ngomong Inggris saja kalau sama gini deh nya tidak dengar ya tak tapi po eta guru nah orang salam dia doa eta orang ngomongkeun guru nah orang ini tadi eta tadi ulang ada bahasa Inggris sakali eta ngomong tadi ya punten teh aja tak kieu cenah eta umi teh cereng kitu namanya benar eta cek budak eta bahasa Inggris tadi kata nanti nak itu tadi cenah kadang-kadang cenah karunya tidak orang karena abi cenah dulu mau dicari kita kayak bahasa Inggrisnya tadi ini udah kenangan tadi tadi kalau dia ngomongkan borok dia orang hanya orang itu halo katip bu kita cek orang bu Masya Allah coba nak orang bisa dorot bisa usoli nah sebab ngadidik anak maka wajiban urang ngan bulan terlalu bisa bisi kasut karena keterangan Rasul mantaroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alai sajalma anu boga anak bodoh waktu di alam dunia
Para hadirin, anak teu bisa usolli, anak teu bisa sholat, anak teu nyaurukun wudu. Ketika anak berbuat dosa, anak maksiat, anak judi, anak zina, anak orang maling, anak orang bohong, karena kullu dzambin amilahu alaihi, maka dosana ngalir kan jadi indung bapana. Naudzubillahi min. Tiap poe indung bapak dijadian dosa ku anak. Naudzu. Maka alhamdulillah anak orang hok dari tukang maca seh bae mana di tukang maca seh lumayan sab minggu kalau pura-pura lawan cina litamali sumaladewi Aisyah belajar mah nanon gaya maca seh terus belajar hadina marhaba belajar terus dikomongan naon baik kayak datang ke imamah aya nu kapake selesai jima alhamdulillah ulah sirian tadi naon dan tukang ngajarah eta penting bu ieu kuari jelema loba teu sejarah ulah cara kolot baheula eta ngajarah kieu kolot baheula datang ka kuburan assalamualaikum makolot kumaha caragor alhamdulillahnya ya alhamdulillah cenah kula maca agor anak itu dibawa ka beda 80 genep cenah ieu tekan rasa jadi anak itu pakolot masa Allah hampurannya telok adinya jok mah susah aja hidup makolot wah enak mata doakeun ku makolot ya anak itu kabeh teh anak kula teh limang itu nu kayak kita S3 kuari geus gawe di percetakan ora nyita bata iya mah cenah nu hiji deui cenah makolot di S sarjana hukum jangan di penjara geus maling kotok dihukum tak geus doakeun ku makolotnya ieu cenah anak ieu kabeh geus kan itu mau naonnya mau kembang doang berbeda aur sakitu bae nya assalamualaikum salah eta teh zaman jahiliyah darah marahin gitu padi-padan di pasar den assalamualaikum ya ahlal kubur assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah assalamualaikum ya dara qaumi mu'minin lamun inu bapak urang sawah assalamualaikum ya abi assalamualaikum ya ummi antum lana sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun jiknakum zairin nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wassalamah wal barakah al-fatihah kakarak ila hadratin nabi tuh bu masya Allah iya mah jarah tuh bisa masya Allah tangan lamun tuh bisa tangan para hadirin wal hadirat ustad juga ngeleng-ngeleng assalamualaikum waalaikumsalam ai kasarta jeung saka kak atuh ieu jeung teh sarti anak ngilu surti oh lain ayeuna cenah sinarieun lain cenah ustad boga kaperlu boga kaperluan cenah ustad keperluan naon cara oh atuh mangga cenah teu naon aya kitu pan ya gerah ngadadak amat tah kunaon mosok kamari peuting ngimpi kumaha ngimpi dicekek kusaha atuh bapak kula jeung makolot beuna catat bumbuan ku urang mampang-mampang beneran eta mah kudu jarah moal enak waduh yakin mun teu jadi cekek teh mata ketan maksakeun ka dieu ayeuna di mana makomna itu di makom gede sangaran bapak Odi ibu Odah ayeuna sakitu mah langsung ngan kieu kaya cek ustad ieu kudu pinter ustad ge ngan kieu ya kayak kasarti kumaha ieu jarak kalau mah make sistem make paket kumaha cenah mah kadang-kadang denge aya paket komplit itu paket istimewa maksudnya kumaha paket komplit yasin sekali terus kulhu tilu ayo puji 200 doa panjang eta paket komplit waduh ayo kedua paket sederhana kulhu 11 puji 100 terus satu doa sedang ayo paket katilu paket biasa eta mah kulhu tilu puji 11 doa robana atina
Lalu iya tak paket publik seberapa? Eta mahal 750.000. Ayo paket sederhana, mau yasinan. Eta mah 500.000. Ayo paket murah 2,5. Cek teh sarti pamajikan ngeus ka sarta. Cokot paket panguruhan bae. Yang penting ulah dicekek beulana. Bae cokot paket mahal mah boga duit. Lanjutan dia kudu rokona. Ya iyalah sampurna mil dong. Sekali-kali cekek kuman. Deh langsung bang. Hanya saya berangkat. Wih, rokok 2 bungkus. Nah, duit 20.000. Langsung Ustaz, paket murah ekspres darah nage. Ilah hadarul kita bersama Fatihah. Fatihah. Wala rohi ada bin Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Amin, 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 amin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat mama, hajat mama, hajat mama. Hajat naon kasih mama cek asal tak dari amat kan 5 menit kan paket murah ternyata kamang main paket mahal lah aduh lain deh ongkosna oh membuka milik mando lain deh usah paket mahal mah carana anu minta kong nyusur lah pak dedehem ila hadaratin nabiyil mustafa paket mahal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiramil fatihah. Kok salangat tadi. Bener. Oh, tah lamun ngumulikeun anak insyaallah di pasantren mah zarah mah paling nomor 1. Insyaallah zarah. Nu kahiji santri mah pertama apalkeun doa nolatkeun. Sabab ieu nolatkeun maaf ya Pak, maaf ya. Ieu di daerah urang mun aya nu maot coba. Lolobana masyarakat nu ka kuburan apa nu ka mushola? Rata-rata ka kuburan. Kunaon? Sabab teu bisa musholli. Kula mah lain dongeng lain carita kida cek. Pernah ngadeng jeung nyolatkeun. Ya Allah, eta make peci tegak. Dua ustad. Dan ustad. Peci tegak, pokok ngilipik aja dia motor samping cap 6 BHS nanti pakai sorban katipu bisa di dua ustad dia digilir pula ayam di cicing baik begitu nyolatkan kadang tak usoli nyolatkan maut mah beda jangan usoli sholat deh udah macam-macam bapak-bapak lamun teu babuk nanyakan dusun ka kiai ini masuk ke bilun main kieu bae kumaha coba usolina ye lamun mayit laki usolli ala hadzal mayyit mun mayit awe usolli ala hadhil mayyitati gitu lamun mayitna lalaki Allahumma ighfir lahu mun mayitna awewe Allahumma ighfir laha lamun bencong aing bingung ta bencongna kumaha buha mun ye atuh kumaha tuh atuhnya begitu usolli kieu abdi cicing bae kan ieu dalam makot teu biasa banget barang kabehan anu geus imam usolli oh kabehan anu usolli cek manehna usolli fardhu dhuhri eta kula konten terjadi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Allah makmum lillahi Allahu akbar begelut asana jeung muharab ieu sebab pasti make ruku manehna pas salat mah teu make ruku kabeh ge rapet di barang terus dinaekeun ku Allahu akbar kabira berarti teu bisa ada jelema langsung kula usolli coba usolli ala hadzal mayyit dirasakeun aja arba'at takbirah fardal kifayah makmuman lil Allahu akbar cicing langsung hari tak kene berarti tak bisa ulah sok nyawaran Pak mata kamu teu bebuk jalan teh ulah amur bener barang ulah teh ulah tidak cek nah teh aing hayang takbir kadua macam naon isi tungtung na aing teh husung ada itu siapa bae kesrek doang jadi juri aing nama jadi gede aing ada yang siapa bae tungtung nama eta takbir kadua Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum kan gitu main nama
doang orang lompat berarti tidak bisa. Loba umat Islam gagah sampingna pokoknya ngirit break ngelatih main ke bagu udah dianggap enteng. Tapi di pesantren ini dia waduh insya Allah bab susuci cai anu pakai benang dipakai susuci anu kumaha aya tohir gue mutohir aya anu mutohir gitu diatur ulah sembarangan lamun cai kurang dua kula kumaha cara tata cara wuduna diatur dibedakan sabab urang teh ya ilmu jenesakeun kana ibadah ilmu fiqih maka urang dihitung kusara fikih sasarana jasad ilmuna fikih nu ngaran ibadana abid ibadana ubudiyah tak iya sasaranana jasad itu ilmu fikih iya di dia tempatna. Masya Allah kudu atoh kurang lemurir nyandai dong lepat juri bahari kalau masuk pula tadi kira deh bahari ada yuk. Tapi alhamdulillah ayat ilmu jadi cahaya di dia. Masya Allah alhamdulillah juri malah labur Allah putilana kesetrum kabeh nanti yang listrikku. Masya Allah dia balel santri dia mau santri mau sieun karena juri mau sieun jaces mau santri mah maka kudu atoh lamun dia ta lembur aya pasantren paladirin sebab naon pasantren dia ta lembur ketika aya pasantren dia ta lembur kos urang bagaikan ningali ka langit bagaikan bintang malaikat neuleuh ka bumi teh ketika neuleuh pasantren kos urang ningali ka langit loba bintang indahnya bukan main. Sadadan jerona di pasantren barudul di atas santri. Sebab ai santri mah ai buduk banyak turunan. Ih ai kitu kumaha? Kideden putih gatu mantan buduk. Kula sarua bae kida cek kubuh mana mah bisul 18. Eta tuh abaji om bener tanya abaji om atuh ku hari buka pamajikan loba ge. Hah, baheula masal kuprot sarua bae. Ih kibuhori deuleu gagah ku hari kana. Mantat budul sebab wasurutul kiai talakatun utawi pirang-pirang syarat jadi kiai ikut talakatun telu awaluha utawi kaping awale ieu talata al budugu iku budu watani hal tay kaping done ieu talata al bisulu iku bisul watali tuhala utawi kaping telune ieu talata al-qurafu iku quraf wadawa uhulan utawi obat ieu kulin minatalata kadina tak kita cek rujuna tawas kalau salah rujuk lalu tawi obat ieu kulin minatalata al-gosoku bila jai iku digosok kalawan nganggo laja payu parihu maka taprena pareuri payu parihu teh maka pareuri zahruhu apa tonggongnya si uang wasohat buduhu lan muruluk apa buduh si uang beres heran peruhai jadi kiai kawin man di ternyata gus bo iya bo ya bo ya bo gus anak ibu ditenin alhamdulillah ciri jelema bakal bahagia di BRL ilmu nah iya mantak Sayyidina Ali radhiyallahu an tahili mending dunia mending ilmu cek Sayyidina Ali mending ilmu sebab ilmu mate hese di babawana dibawa ke mana ge tegati coba mau emas 2 ton atau berabe sin anu maling sin ieu sin itu tapi ilmu mungkin diamalkan para hadirin insya Allah bikin manfaat amin. Nah kesuayana ya anak urang alhamdulillah di dia dipasantrenkeun terus ngarti tadina akhlakan aya akhlakan tadina adaban aya adaban di dia digodong di pasantren insya Allah bapak-bapak ibu-ibu ketika anak kurang dipasantrenkeun komo bari hasil ilmuna karena hasil untuk pribadina sebab takrif ilmu anu manfaat nah kieu al ilmun nafi'u tazidu fi khaufika minallah ilmu anu manfaat mah bertambahna urang sieun ka Gusti Allah lain ku peda loba santri
lain kupeda boga urang loba santri, lain kupeda urang teh hadirin sadaya ngajar ilmu anu manfaat mah ilmu nu bertambah sieun urang ka Allah eta ilmu manfaat. Ibu ngadengekeun pengajian cek kiai teh horek eta kitu teh teu meunang mun hayang salamet kudu kieu itu teh doraka diamalkeun ku ibu jeung ku bapa di imah eta sarua ilmu manfaat. Makana lamun urang geus di imah ya ka para santri kudu ngabogaan 4 sifat anu sakumaha para waliun min auliyaillah. Sanajan urang teu bisa ngagarap 100% tapi wayahna 20% mah kudu ditempelan. Lamun jelema geus ngabogaan 4 sifat maka lamun jadi pendakwah bakal dawam dakwahna. Lamun istiqomah ngauruk santri bakal tetap istiqomahna. Masya Allah para hadirin hadirat geus 4 perkara cekelan ku para ustaz, ku para santri ketika urang hendak istiqomah di imah. Para hadirin, hiji az-zuhud, 2 al-hilm, 3 al-aql, 4 al-mudarah. Nah iya, lamun iya 4 perkara dicekal insyaallah para hadirin kunaon kadang-kadang gara yang istiqomah lantaran teu nyekelan 4 perkara. Hiji zuhud, sagede urang bae moal bisa sagede wali urang mah. Hiji zuhud, nu kadua hilim, katilu aql, kaopat al-mudarah. Nah iya mun aya waktuna kieu teh dibahas kabeh mun aya bu 12. Mun aya waktuna endek dibahas. Lamun eueuh mah sadatangna bae. Engke urang teruskeun taun haru. Moga-moga kabehan panjang umur. Mun aya mah waktuna urang bahas kabeh. Setik-setik bae urang ulah panjang-panjang ngabahasna. Geus 4 perkara ketika nempel di seseorang maka hadirin bakal dawam ketika jelema jadi pendakwah bakal istiqomah dina dakwahna. Ketika nguruk santri bakal istiqomah kuat dina istiqomahna lantaran nyekelan 4 perkara. Sanajan kurang tepul 100% nyekelanana minimal 20% cekelan urang para hadirin hadirat. Nah iya tapi lamun 4 perkara hadirin teu dicekel fala tadharun natijah maka muka bogaan natijah istiqomah urang nakal hadirin. Yang pertama az-zuhud. Naon zuhud teh? Zuhud teh lain teu meunang boga dunya, lain kudu miskin, lain. Awas. Zuhud ya ulah cinta dunia sakitu. Laisa zuhud alla tamlika dunya walakin az-zuhud Allah tamlika kad dunya. Hese ngomongna lain termasuk zuhud. Zuhud eta lain teu meunang boga dunia. Awas ngomongna kitu. Zuhud eta lain teu meunang boga dunia tapi zuhud teh ulah cinta dunia, ulah sampai dunia kuasai urang. Poho ibadah, poho ieu, poho itu. Ji ai boga dunia ge eta urang, ai tama boga dunia na ya. Kasok aya jelema nu kieu ya, nu aya jelema nu kieu ya. Dunia mudah-mudah, tapi jelema na embunge. Lantaran teu cinta dunia. Dunia na hayang muber terus, jelema na embungeun. Aya begitu, Pak. Aya deui nu kieu, mudah-mudah dunia na embungeun tibalik mah. Di tapaan, di dekeman, di wakiahan, di asinan, di salawatan cek dunia sayang jadi amah boga dunia ge pakai sohor lain dipakai ke Allah tuh. Laisa zuhud Allah tamlika dunia walakin zuhud Allah tamlika kad dunia. Model guru-guru urang itu silakan deuleu kiai baheula nu dagang aya kiai baheula nu tani aya. Tani itu lain tujuan untuk menumpuk harta, tapi hanya untuk menolong orang. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu rumah ulama kiai-kiai teh aya sifat zuhudan.
laisa zuhud alla tamlika dunya walakinna zuhud alla tamlika kadunya. Lain teu meunang boga dunya ulah ge cinta dunya. Sanajan urang teu boga aya hadana murah kana dunya, aga eta dunya teu hukum dunya. Tapi kurang urang boga dunya. Masyaallah di jalan majlis, pakai nyin kobong, pakai ngabangun majlis, pakai nyin masjid. Aku eta terus di ka Allah teh. Suhun saluana. Pikiran awak pribadi, penting anak pemajikan cukup beres, terus ayo minta sumbangan, yatim piatu, ayo kali-kali itu terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana ya? Ti anu, kamari kena pula jadi den. Ayo juga mah, lulus SD. Ampura jalan haji maksudnya tadi punya tujuan masalahnya dan anak. Oh, yang anda di TV kalau boh hiron batinan bangsa. Udah di parada di makuai gitu. Ampura teh haji jalan itu boga cek bola bapana ka mana? Buku maot yatim. Oh, ari indungna dikawin cenah bukula. Kesrek doang. Anakna diserahkeun ka aing indungna dikekepan ku dia. Atau ulah hendak pribadinya. Atau dia gitu menjadi bapana gagantina. Ini gratis di Pulau Mondok. Silakan saja kalau tidak mampu, asal benar-benar iya Pak Indung di kekepan anaknya diserahkan kali benar nama tak ulah anak atau ruhai kene barang oh aku lagi seperti lebih tadi aku kagak kene pula mau nama itu mah rada hauk gitu tidak aja oh anak pula gue tak perhatikan kurang yatim piatu ibu-ibu anu miskin bener tak? Nah eta tangan di luhur lebih bagus daripada tangan di anak. Maka nu baheula kiai nu tani nu dagang supaya ulah tomak. Nu kadua menutup mereka harta bukan untuk ditumpuk harta, tapi untuk menolong tetangga dan handai tolan para hadirin. Iya para hadirin. Maka cek Kanjeng Rasul pati sulit hesek nu kieu teh gatik, tapi ulah kudu belajar. Ulah hook ketika ayat dunia dina awak urang mana nu leuwih maslahat begitu da cek Allah kieu anfik unfik nah diskusi anfik kaluarkeun napakah infakkeun harta banda anjeun unfik cek Allah engke poe dijamin atuh moal unfik aya teu anfik mah moal dijamin ku Allah lamun urang teu daek memodal ti heula mata kaluarkeun nah ibu sarua anfik tah masa dengan anak sabulan, assalamualaikum, mak, kita bapak ngiriman, buka badiana ke kumai pak, iya nama panen aja dari apa, atau kumai jadi bisa mulai setengah hutang di waktu 700.000, dia makan bina-bina, masa Allah, bapak dia gitu sakit begitu tuh kayak dia, nggak baik, bapak dia itu abis modal harus lima, gering nanti lu boy. Dibawa kembali haji deh. Punya dia, dia macam indung dan dia mengatakan itu benar dia dahar di kobong. Ih, kamari ulah dahar. Wah, di mana gering kita dahar. Puyang cekanan. Ya boya. Tak ibu sarua ya, anak di modalan ku ibu. Ceng kudu karunya ingat dulu. Eta indung bapak ngamodalan. Masya Allah, kesang kalian tai. Eta duit dari ngaruan ya bu, leres bah. Aya nu dagang baluk, ya Allah. Eta kula boga dagang baluk langan teh mah kula. Dagangna dagang dia kata sayuran. Cenah abadi doakeun anak kami keur mondok. Di mana? Di anu cenah di Cikadueun. Oh alhamdulillah. Tapi lah modal nanti dagang tempe mun anu meuli. Dagang kangkung mun laku, teu laku mah peot. Oh, nyamak sing sabar nyamak oh, tidak geus bari sabar sabar pula. Mantap pula mangan doa na we teh haji gini. Di bola kore mah mau dagang itu di pula nang warung di imah. Dan majikan pada geus ngawarung. Awas diluakeun ke haji, nanti baju kumaha warung supaya rame. Gampang mang, duruk sekolah rame. Macam itu udah datang. Jadi rame aja kayak gitu dulu. Terus ada karena yang lain kayak tadi. Bu. Nah, hiji tap para santri, para ustad, sarua itu coba kali bae dari usiku manasib takwa Allah ya. Tidak ada ya. Leletikan urang, lele guru urang. Iya tidak ada. Ada. Tah, ieu kobong. Boga duit manehna. Tutak seetik, butuh ngelakeun kumpul-kumpul. Di beneran. Kudu ngomong tapi tidak ada tuh. Aduh, aing buta mah kamar harus gede.
Masya Allah, ya Allah, ayo lewat orang isim kan ya. Lalu hamburannya kak di orang teh, lalu kewe, durung motor, nah ini malah datang ke ya doang ya. Ada mobil, ada tamu kau orang, nggak ada ngobrol doang. Ya saya mobil sih lebih banyak dari bangsa, 2 gelas dari nonton kau orang. Ayo maksudnya, oh nama dokter banyak juga bangunnya. Atau mau doa dan insya Allah. Aing salah dia minta doa, minta duitnya dia belum salah. Pada nanti dia nak lima. Lu tau mau baik itu. Alat tamlika dunia. Walakin zuhud alat tamlika dunia. Ini zuhud. Mata itu sulit sehingga orang dipelajari ku Nabi. Izhad fid dunia yuhibbuka Allah. Washad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah anda di dunia, artinya ulah cinta dunia. Ketika datang dunia ke orang, cukup je orang jeung anak pamajikan. Nah, karena lebih maslahat supaya jadi pahala jeung ganjaran. Hadirin, lamun urang zuhud di dunia yuhibbukallah, maka Allah bakal cinta ke urang. Wazhad fima fi aidin nas. Berzuhudlah anda daripada harta benda orang lain. Ketika boga pangboto ulah minta ka jelema, minta ka Gusti Allah. Salat hajat 1000 rakaat mun mampu, mun teu bisa 2 rakaat bae. Rakaat hiji Yasin 40, rakaat kedua Kahfi 12, hudang jeger. Meminta madak naon Gusti. Para hadirin, ketika orang meminta ke Gusti Allah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ketika orang zuhud di manusia, artinya tidak toma. Sama amat. Terserah. Ketika orang meminta ke Allah, tengah penting, proposal langsung, ya Allah, pula kerjaan pondok, atau Gusti mau ninga. Malah itu udah dibedakan deui. Para hadirin wal hadirat. Ketika orang zuhud, jangan diganggu harta benda orang lain. Selesai. Ketika orang zuhud di manusia, yuhibbukan nas, maka manusia bakal cinta ka urang. Allah mutus jelema ka urang pasti. Oh, cak Gusti Allah, anggeuskeun ku dia pasantren kiamat. Lantaran eta jelema bener-bener kaingna, teu kaingna ikhlas ngajarkeun ilmuna sagala-galana. Diutus ka Allah teh, aya jelema nyasar dia teh. Masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bumina Kang Haji Dede mau ngomongin Abi. Hari bapak di mana? Abi di Jakarta. Oh, lanjut pada nonton dia. Kayak silaturahmi muka dua. Dia Abi teh ngimpi. Waduh, ngimpi di lain. Jadi ngimpi ibu bapak Abi datang. Cenah sumbangkeun harta bandana kamu na pasantren. Tak ieu pula geus ngajual warisan. Menang seberapa miliar, menang 13 miliar. Masya Allah. Mohon. Itu kan masih ada cicing bae barang ada yang ke 13 miliar. Cai mah, cai. Kopi 13 miliar. Jelaskan jika beda sama gampil, gampil kada itu 13 miliar. Mah. Tidak biasa bahasa sedang terbubuhan ya. Masya Allah. Aja kumaha gini. Aku tampe lah. Kudu tak beas na eueuh. Injam ka santri. Iya mah kalau lain-lainnya dengan pula. Masya Allah. Taget yo. Apa kodok? Hanya jauh dariku. Masya Allah dari itu daya Pak Haji kami pangbagikeun warisan. Anaknya seberapa? Anaknya aya 10. Duitnya 13 miliar. Panahang ka dieu meunang mimpi jadi tah ka dieu gara-gara nama itu pusat itu 7 manta. Boga dulur kasar minta cenah di dieu. Tah eta alona suminta cenah. Oh suminta eta bener. Tah ulah teh ya. Atau cina barang kaji cina di deketin kobong. Nah temen kobong saya muda cina Allah mau tolak kada di tanah saya kembalikan balik sesa 3 miliar.
saya sekian. Aku kayak gitu. Aku bilang kiai, aku mana kakak nu boga mah? Oh bagi kita dulu kak kami. Kemudian dia jam kami deh baca. Waduh, itu boga kaki. Rata kabeh. Lelaki 2 bagian, awe bagian. Lah pakai hukum Islam. Ladin lada. Tah, saya Pak Haji, kami hayang sodako. Iya, tidur kami dulu 13 anu 10-an ya. Pak Haji, kami sodako 100 juta sewa. Sodako hidup bapak kami. Oh ya 10-an, 1 miliar. Masya Allah. Tah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jangan ganggu harta benda mereka. Tapi melamenta ke rumah, belajar. Mudah kurang api makin ada nginjem ngomongnya gitu, nginjem 100 juta bayarnya kurang 80 kemarin 20 nak bisa terus ada 80 kan lumayan ya aku tomat lebih baik begitu makanan dari susu wazhad fima fi aidinas yuhibbukan nas mata kula yang loba santri gerajin baik meja kayak kolong maya serangan jangan selama masalah kolongan baik, ulah molenda. Mun asal aya kolongan baik, ulah asal dia ngejana. Kudu kukuh, pakuna sing bener, kayuna sing kuat. Ya nyeun kobong, atuh geura benjeun kobong make panggung. Engke kolong kaya sorangan. Kumaha maksudna? Geura panggakeun bae ilmu, engke ge Allah ngiriman santri ka urang. Contohna kieu supaya ngarti ya. Urang kadang-kadang sok salah kaprah. Ka Haji Deden kieu ka kula. Haji Jamal. Cek kula ka Haji Deden. Mun anak kaji, naik urusan mekula, naik kaji. Tah, 2 mekula, urusan kaji. Pokoknya, lama urusan bagus, tenang kaji. Ayam naon kaji, apa ada sistem kumaha pula? Oke. Lain diurus, hari yang B2. Mbak sampai puru. Tebarang akan sampai cacing sampai. Waduh, kuna antara pada pula kaji. Aku lah bos lah dimuta katakan bos coba yang kirim dari tidak ada pemula kek kalau ada waya ada yang kirim dari 20 be ini mau kurang semangat berusaha lagi ye cepula 2 embe kita kau urus atau kamu poin 20 atau mikir pula ke guys dia mau rumah haji kurang teh bosna 2 bagian dia mau kau urus ngomong jadi dari poin 20 dia akan minta kos gitu. Nah, pulang pindah deh kaki dace. Contoh iya mah. Cek kaki dace. Urusan me pula. Haji Deden pula lamnya sok. Nah, sabar tidak kaji me kaji 2. Tuh, kaki dace bener-bener urusan anak. Ya Allah, mencret dibawakan lampu ya. Orang bener-bener, wih, di pandian lagi pakai sampo sun silap teh. Atau celaer, woi pokoknya lamun isuk, lamun dohor dikencar tambe, dipoek, digosok pakai daun bereduk supaya herang guluna, terus dipere ieu bere itu atau ngari lagi bapaknya, udah tambe udah renuh, sekali burusut anak bener, ya Allah, terus pokoknya menang satu perintah, tidak cek, sabar anak be. Masya Allah, alhamdulillah tidak kaji. Sepuluh tidak haji. Iya anak biasa. Aku naik haji ya. Obat gelas. Akhirnya, nggak rompok. Masya Allah. Tenang. Udah lama. Dikirim deh kuahnya. Lantaran siap benar-benar yang harus dibayar. Dikirim kuahnya. Dikirim pula 20. Tidak ada kandang. Ulah mikiran kandang. Tidak cek. Jeng kandang nak kuah bijian ke. Iya kudu ka hati kudu nyen contoh. Mun teu ka hati dipokogkeun kuanya. Sakieu jelas. Aya santri hiji 2 pagahan bae geus. Di ketika istiqomah bener-bener aku teh pola dikirim deui. Masya Allah ja bener isi dititipan ku aing manusia 2 bener ikhlas kajarna sagala-galana kayak dikirim Gusti Allah. Allah jauh kepada geus pajejel wah aya sakamar genepan tujuan ulah rempan kayak Allah ngutus deui jelema
anu bahan nanggung ketika orang bener-bener ka Gusti Allah, maka Allah bakal putusin anu backup kebutuhan urang. Maka ulah sieun jadi santri para jamaah sadaya tempelkeun sifat eta leulitikan di doa sakamampuna para jamaah sadaya. Insyaallah ketika orang istiqomah khairun min alfi karamah, rajin magahanana di kebongna mang santri nu rajinnya. Insyaallah orang sing daek tahajud di penting laju orang teh sing rajin ngapalkeun, sing apik barang dahar, sing rada apikeun saeutik eta kana barang batur, ulah sok wani cukat cokot maling ngaranna, ulah sok wani buka pake lamun urang can izin, padahal ulah sok loba teuing gosok, aya di komupan eta gosok sendal beli dia ka oraka. Sendal kopiat ka sendal kieu dipake di bahan jare waktu. Karena lamun kurang-kurang maklum bangsa tidak ada. Masya Allah baik, lain barokah dia berat bak begitu mah. Sendal kiai dipakai barokah jangan berat bak. Tanya, sing rajin di gobongna, sing balalager, sing hormat ka guru, sing takdim ka guru, sebab lamun urang sakumaha dina taklim. Syekh Ibrahim, moal barokah ilmuna, moal nyampe para hadirin karena keberkahan ilmu. Terkecuali ngagungkeun ka ilmu jeung ka ahli ilmu wa ma yata'allaqu bihi jeung perkara nu bersangkut paut jeung urang. Mantap ieu bedana kieu teh dia. Santri Jawa jeung santri Banten kieu bedana ya. Lamun di Jawa ya Bu, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya Allah, aya mobil kiai. Mobil kiai liwat, seng eta santri keur ucing-ucingan terangkan. Aya mobil kiai, teuing kana sapot, teuing tukang sampah. Wah, bersama kuah maya ta'ala ku bipot. Nulawi, wah ada ibu. Ayah santri kalau gelutan, ayah anak kiai umur 4 tahun. Ngali waktu dina, aku tadi bisa santri. Mau naikkan roba, ayah anak kiai. Ya Allah Rabbana Karim, Masya Allah. Nulawi salut Madura, Madura taklim. Ayah kotok kiai, ngisi kulah seberapa. Eta Madura Malawi pohara kalau tak ada kotok kiai, kotok kiai saya lupa. Beda yang santri Banten, kotok kiai dibenci, kusiatam. Waru anak kiai diajak dahar, ayo imam jenang kotok. Ini kotok abah ya, goblok. Masya Allah mang, di mana kotok? Orang ada kotok becena, kotok kiai deh. Ayo di Jawa, mak itu kotok kiai siapa? Modal proses sampai kotok kiai. Mal gitu, pergi aja. Ayah kotok kiai, ayah santri orang, nah, tutup dah jendela, cek, lanjut langsung, yes, ngaji yang gerak lu sama ya Pak? Waduh, lalu langsung tipe tinggal, waduh, anaknya ini diajak dahar, mamyuk kebetulan kan merasakan dia, kotok di mana? Nah, sulawanya. Sebenarnya kotok bapak nih ya. Tapi kalau terang ridho baik tak guruna atau insya Allah lah begitu ya terjadi masalah Bu. Tadi mata menundak baralik mang sing minta dihalalkeun sebab naon kadang-kadang punten eta sasieun sabeneun ka mamanu kadahar bisa jadi hijab karena kemanfaatan ilmuna urang sing minta halalna nya masya Allah gitu ulah ge masa balik. Nah kalau baca biasa ampun malu rekod bari dikit aing hooh mangga pula dihampura kenapa tenang terus gantian mereka tidak jempolna cerita macam ada nyari kan ku guru gitunya baru kan aing nyari baru kan aduh apa gelak-gelak ieu pan salaman terus kata halal jeung ridona ka guru kullu lahmin nabata min suhtin fanaru aulabi sakur-sakur darah daging anu ngalir tina barang haram fanaru aulabi sina neraka lebih hak meureun urang bisi jadi hijab kana ilmu urang menta halal jeung ridona insyaallah tah sakitu panginten anu kapihatur pas jam 12 kurang saparapat urang kabihan butuh istirahat enjing anu bade dialihkeun bade uih di pasantren dalam panjang kiainya. Mudah-mudahan ya Allah sing dikepada ilmu anu manfaat sing tiasa ngalanjutkeun perjuangan ka pesantren anu sanes amin ya rabbal anu sanesna ulah sieun rempan
ulah rempan, ulah sieun, cenah aing mah lain anak kiai. Ulah kade itu. Maaf, ya terakhir ya. Ulah kade itu sanajan eta orang lain anak kiai, lamun ningali sejarah Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, lain anak kiai. Imam Ghazali eta anak tukang benang. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali eta kieu Imam Ghazali eta Pak Buya. Ketika ningali hiji alim anu gagah, bapana ngadoa, ya Allah Gusti, kunaon ya abdi teu bisa hirup doang wali mu eta, teu bisa doang kiai eta. Ya Allah, abdi teh pot kieu amat ya hirup. Coba abdi baheula rajin ya itu jeung sajabana. Kunaon abdi teu bisa teu boga makom, doang wali anu, doang kiai anu. Ya Allah, mun abdi gagal, cek bapana Imam Ghazali ya. Cek bapana Imam Ghazali, mun abdi dari kolot anu gagal. Ya Allah, karuniai abdi putra supaya seperti wali eta, supaya seperti kiai eta. Ngadoa Bapak Imam Ghazali dijabah ku Allah. Diberi anak dua, hiji Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi, nu kadua Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi. Imam Ahmad dan Imam Muhammad. Imam Ghazali ahli gagah, ahli ngarang kitab. Imam Ahmad ahli thariqah, wusul ka Allah. Nah, heulaan adina Imam Ahmad. Ketika Imam Ghazali keur ngarang kitab, para hadirin, mun teu salah kitabna Lemah Ihya, bab hem, cek ibuna, Ahmad atuh ngamung sia salat kana kakasia. Teh embung mak mau ngamung. Nanja ka Ghazali madeuleut cenah, ka Muhammad madeuleut. Jahat teh loba getihan. Ngarenten Imam Ghazali, pan cenah Ghazali ari sia cenah nek salat cek ibuna Muhammad. Eta kunaon cenah cek dulu sia, cenah awak sia loba getihan. Cerik Imam Ghazali. Ya Allah, mad aing macam sampai ka dinya. Horeng Imam Ghazali eta keur ngarang kitab bab head. Keur salat inget kana karangan teh. Mantap ulah leutik hate cenah aing mah anak anu ulah kadege tubuh Imam Ghazali, Masya Allah, lain putra ulama besar, hanya tukang benang ramakna teh. Lamun kuring ningali ieu mah keuletikan. Ibu disim kuring ge lain santri. Bapak kolot kuring ti ibu kuring. Hanya pedagang uduk, hanya tukang gorengan. Ibu kuring teh ya mun hayang nyaho mah. Masya Allah, ibu kuring tos maot, muga-muga dihampura dosana ku Allah. Kamari haulna satahun, ya aya di daerah Rakas yang mengiring tahlil kan itu kamari menuju haul. Masya Allah, lamun emot, abah kolot kuring teh hanya tukang goreng pisang, hanya tukang gorengan, eding-eding. Icaran uduk, hanya teh manis. Hanya ukur bala-bala sakit tumpun malah dari sanes disim kuring, sanes putra ajengan di ibu disim kuring hanya sakit itu, hanya tukang wudhu. Lamun ningali sejarah kadinya Rabbana Karim, maka kusam surga itu ruddana maraddan jamilah. Ya Allah, kembalikan deh kemuliaan ya Allah ka putra-putri urang sadaya ya Allah. Ruddana maraddan jamilah. Ya Allah, kembalikan kemuliaan kepada santri ya Allah, kepada ustaz, kepada kiai zaman ayeuna ya Allah. Mugi-mugi ya Allah santri-santri nu aya di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Rangkas Bitung dan sekitarnya ya Allah dijadikan ulama nu saleh, dimanfaatkan ilmuna, terutama ya Allah ruddana maraddan jamilah ya Allah. Manfaatkan ilmuna santri-santri an najwa ya Allah. Jadikan aladina ulama nu saleh ya Allah. Ruddana maraddan jamilah. Minta Sayyidina Muhammadin SAW. Mudah-mudahan putra-putra yang sulaha, amin. Saroleh ya Allah, istrinya salihah ya Allah. Mudah-mudahan kamu kurang rasa sekuat gagal, jadikan ya Allah keturunan kami ya Allah, keturunan saleh terus salihah, dzurriatan thayyibah ya Allah. Ruddana maraddan jamilah bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan santri-santri nu aya di Rangkas Bitung, nu aya di Pandeglang ya Allah, jadikan ulama nu saleh, anu manfaat ilmuna, ulama anu muttaqin, anu ahli ibadah, anu ahli taat, anu ahli ilmu, ahli ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ruddana maraddan jamilah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu kabihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.